Kocapkeun di zaman baheula aya hiji nini-nini anu kacida pisan malarat kahirupanana. Teu kinten-kinten cenah eta papakean si nini teh geus butut sarta laib pisan. Ari dedeg pangadeg eta si nini teh awakna jangkung leutik, katamah bari bongkok ongkoh. Lamun make samping, osok make samping nu geus sarobek. Meureun ku mata kitu oge lain teu hayang make samping nu alus ngan kamampuanana jeung nu ayana ukur samping anu eta. Kitu tah baraya. Mata kitu ge meureun si nini teh keur boga eta-etana. Daek teu daek, nu penting mah katutupan we oratna. Kitu deui dahar jeung leueutna eta si nini. Lamun ditanya teh, "Nini geus dahar acan?" Jawabna teh, "Kaula mah boro-boro dahar. Dina daharna oge kaula mah kur sapoe sakali. Malah-malahan mah kaula teh tara dahar, kadang 2 poe nepi ka 3 poe mah. Ngan sajeroning kitu kaula mah kur ngeusian beuteung ku cai jeung cai bae. Nu penting mah ulah kosong we beuteung Nini." Kitu jawaban si Nini teh. Ari pagaweana eta si Nini sok rajin manehna mah nawar-nawar jasa kuli derep. Bari jeung sakapeung mah tara aya nu butuheun. Ku alasan eta si Nini teh geus teu layak pake cenah. Kitu celetuk jelema nu geus bosen kadatangan wae ku si Nini anu nawar-nawar jasa kuli derep teh. Satuluyna ieu carita jadi daek teu daek si Nini teh ngisi sesa kahirupanana. Daya deui sapopoena teh ngan ngalah suluh bae. Mun init isuk geus pasti balikna oge sore. Manehna init ka Tegal-Tegal atawa beh dituna initna ka kebon awi. Sok sanajan kebon awi eta teh kudu meuntas heula walungan, tapi da geus biasa. Si Nini mah tara putus asa komo barijeng diaralan ku Subaha. Salengkah, 2 lengkah, si Nini mah terus we luak lieur ka kenca jeung ka katuhu. Eta si Nini luak lieur teh lain dek neangan paokeun. Tapina eta si Nini teh nyidik-nyidik sugan disagigireun jalan nu di sorangna aya pangpung garing tina tangkal jencen anu marurag. Nu kabeneran poe harita mah cenah usumna teh halodo. Jadi si Nini teh teu jauh-jauh teuing neangan suluh teh. Da maklum ari usum halodo mah sok rea pisan pangpung gararing nu marurag beda jeung usum ngiji. Tuluy sasingkatna eta carita, si Nini teh geus meunang loba deui suluhna. Anu terusna mah kumanehna teh dibeungkeut eta suluh teh ku tali kaen anu meunang mawa ti imahna. Dina poe harita panas teh meuni ka bina-bina. Nu ahirna si Nini teh malipir kana handapeun tangkal jengkol nu keur meujeuhna rindang ku kekemangan. Didinya ge ku si Nini teh diuk nepi ka nyarande barijeng nyanghunyarkeun 2 sukuna. Meureun awahing ku cape teu karasa eta si Nini teh jolreup we kasarean dina hanapeun tangkal jengkol teh. Dina waktu harita sakira wanci burit eta si Nini teh kahudangkeun ku reangna sora tongeret anu silih patembalan. Geus puguhing sora manuk mah anu rarecet mapag layung di luhureun tangkal jengkol teh. Nya tidinya si Nini teh ngagisik 2 panonna. Tuluy eta si Nini teh ngagerentes dina hatena. Geuning kuring teh kasarean. Meuni sakieu ti brana. Kitu ceuk gerentes hate si Nini. Nya nu akhirna mah si Nini teh gura-giru weh hudang. Tuluy weh eta si Nini teh ngangkatkeun suluh kana tonggongna anu bongkok teh. Sanggeus kitu mah
Manehna teh hudang cengkat lalaunan bari muntang kana itek anu sapopoe maturan manehna. Nya satuluy nama eta sinini teh ngalengkahkeun dua sukuna. Sok sanajan eta lengkahna teh sagancang budak ngora. Nya di sela-sela perjalanan eta sinini teh bari ruah rawel kana pupucukan. Eta pupucukan teh anu sakirana bisa dahar. Beh ditu nama bisa dipake dengan sangu. Jeung di antara dangdaunan anu kusinini sok sering diala teh nyaeta salah sahiji pupucukan nyaeta daun sintrong. Nya beh ditu nama meureunana daun sampe ongko. Antanan beurit mah komo. Da ari ceuk sinini mah lamun manehna balik ngalasuluh tuluy babawaan anu bisa didahar keur manehna mah eta teh hiji kabagjaan cenah. Atuh dek teu ngajadikeun kabagjaan kumaha pikeun sinini mah kadaharan seperti kitu. Da ku sinini mah daun sintrong, daun gedang, daun sampe ge sok diolah jadi dengan sangu anu kacida pisan nikmatna. Teu kacaturkeun deui kumaha lalakon sinini anu aya di perjalanan. Anu sidik mah ayeuna sinini teh geus nepi ka pakarangan imahna. Sanggeus aya di buruan, jeleg sinini teh murageun eta gandonganana. Sanggeus suluh anu digandongna aya dina lemah, lalaunan ku sinini diudarkeun talina. Nu akhirna mah eta suluh teh dipilihan, anu leutik mah langsung didarai-daraikeun, lamun nu gede kumanehna sok rajeun dibelahan heula. Komo cenah ai suluh kaliandra jeung lengkana mah sok rajeun heula dilaanan kulit-kulitna. Supaya eta suluh kaliandra jeung lengkana teh babari pisan kana tuusna. Komo cenah mun aya cahaya panon poe mah sok babari pisan kana garingna. Kitu tah baraya. Teu karasa waktu geus maju ka wanci sareupna. Tuluy eta sinini teh gura-giru meresan suluhna. Lamun suluh nu rada galede jeung nu aralus mah sok rajin kumanehna teh dipisah-pisahkeun. Malahan mah sok rajin disarande-sarandekeun kana bilik nu dihareupeun imbahna. Kacaturkeun ari imah sinini pernah teh di ujung lembur. Eta lembur teh katelahna lembur candana, beh kuloneun lembur serang. Ari kaayaan imahna teh nyempil, malahan mah cenah tihang imahna teh ditangkodkeun kana pongpok imah nu batur. Pas pisan dina panyaweran, atuh eta sinini teh kacida repotna lamun saek dikersakeun hujan. Kusabab cenah eta ateup imah sinini teh geus balocor. Kitu deui kaayaan bilik-bilikna mah geus loba pisan nu bolongorna, lantaran geus uduh akibat kapoe kaibunan. Nya ari buruan imah nama kaitung lega, kisaran 2 atawa 3 tumbak mah. Malahan mah aya tangkal nangka sagala di dinya teh, nu dihandapna aya bangku awi paragi moyan eta sinini. Harita teh sora kokol geus ditakol, sora bedug oge geus disada nandakeun waktu magrib geus neda. Tidinya sinini teh geuwat mukakeun tampolong anu aya di gigireun imahna. Tuluy-tuluy manehna teh susuci ku eta cai, bari jeung disiukan ge ku gayung anu dijieunna tina batok kalapa teh. Geus kitu mah eta sinini teh malipir ka gigireun imahna. Tuluy manehna teh ngabedol tulak panto anu sapanjang gantar. Maklum cenah baraya ari imah zaman baheula mah tulak panto teh sok dipernahkeunana teh di gigireun imahna. Lamun dek mukakeun eta panto si kunci anu sapanjang gantar teh dibedol. Kitu oge lamun dek nutupkeun ku nu bogana mah sok dirojokeun. Kitu lumrahna kunci panto zaman baheula. Tuluy sasingkatna ieu carita, sinini teh geus ngejat bae ngalengkahan Bang Barung imahna. Tuluy eta sinini teh sanggeus aya di jero imahna, leungeunna teh ngan rumpa rampa bae.
ari rumpa-rampa kana pamidangan nu dijieun tina babir tangkal campoleh teh. Sing horeng eta leungeunna teh neangan kayu api anu tinggal sababaraha siki deui. Sanggeus kayu apina eta kacokot ku si Nini teh, langsung bae dicekeskeun. Anu satuluyna mah sanggeus kayu apina hurung, tuluy si Nini teh muru kana tihang imah anu belah kulon. Di dinya ayana damar anu sok nyaangan sabudeureun imahna si Nini. Sanggeus damarna diseungeut, tuluy bae eta si Nini teh ngamparkeun kain anu kacida bersihna. Eta kain teh cenah mah pamere ti jalma anu balik munggah haji basa 2 tahun ka tukang. Di luhureun kain eta, si Nini mah sok rajin ngedalkeun isi hatena. Beh dituna mah meureun munajat ka Sang Hyang Widi. Sanggeus beres ibadahna, tuluy bae si Nini mah ngamparkeun samak anu geus rarabet sisina. Caritana mah meureun eta teh si Nini dek sare, sakalian bari jeung ngilangkeun kacape. Nu akhirna mah eta si Nini teh reup weh tibra kacida, teu inget deui bumi alam. Kocapkeun dina mangsa isuk rebun, eta manuk anu aya dina dahanang kaburuan imah si Nini teh geus rarecet bae. Panon poe koneng oge geus kaciri moncorongna. Komo deui ieu pucuk ibun geus kaciri pisan maruraganana eta teh nandakeun tanda isuk geus datang. Nya dina waktu harita si Nini teh kaluar tina jero imahna bari jeung ngelek boboko anu geus eueuh sokoan. Harita keneh si Nini teh nyuk cai dina tampolong pikeun ngisikan beas beureum anu hasil buburuh derep nu minggu kamari. Sanggeus eta beas diisikan nepi ka bersihna, tuluy si Nini teh masang kastrol beusi anu geus kacida hideungna. Ta kastrol teh dicaian anu sakira lobana teh 2 buku curug pikeun nyieun sangu liwet anu sakumaha ilaharna. Urang kocapkeun dina poe harita, awak si Nini teh karasana genah tumanina. Komo deui cenah saenggeus nuang sangu liwet anu kacida pulna. Tuluy saenggeus rengse sarapanana eta si Nini teh kaluar ti imah, leumpang muru pakarangan anu tempat moyan jeung moe suluh. Saterusna mah eta si Nini teh ngajugjug kana bangku awi anu aya dina hanapeun tangkal nangka tea. Jolgek weh diuk si Nini teh dina eta bangku. Sajeroning si Nini ngararasakeun haneut moyana, eta si Nini teh bari jeung nilik-nilik kana suluh anu aya dina sabudeureun imahna. Bari sakapeung mah sok dibarengan ku lamunan anu hese dijelaskeunana. Anu akhirna mah eta si Nini teh jol surah seuri sorangan. Meureun harita mah si Nini teh keur meunang ilham. Bari jeung duka naon anu aya dina pikiranna mah. Nya si Nini teh ujug-ujug jol cengkat we tina diukna. Teu lila manehna asup deui ka imahna, sing horeng dek nyokot tali suluh anu tina sahiwir kain. Saterusna mah si Nini teh milihan suluh anu pang alus-alusna. Sanggeus suluh anu dipilihanana ngagunuk, teu lila eta si Nini teh meungkeut anu kacida rapihna. Nya saenggeus kitu mah suluh nu meunang meungkeut teh ku si Nini ditaekeun kana golodog. Tulus disimutan ku samping anu sok dipake ngagandong suluh teh. Eta suluh teh ku si Nini digandong tuluy dibawa leumpang ka beulah wetan. Nya poe harita mah kacaturkeun si Nini teh rek nyanyabaan dibarengan ku jualan suluh. Sugan we ku sugan eta suluh teh jadi sasiereun sabeunyereun anu ngajadikeun duit atawa beas. Kitu pamikiranna si Nini poe harita.
Teu kacaturkeun deui kumaha eta lalakon si Nini nalika di jalana. Anu sidik mah si Nini teh ayeuna geus aya di hiji lembur anu kacida jauhna. Nya ari lembur anu di jog-jog ku si Nini teh nyaeta hiji lembur anu katelahna lembur Sukamukti. Ari pangeussi eta lembur teh kacida mararaju kana bidang usahana. Boh di bidang tatanen, boh di bidang buburuh, komo deui di bidang dagangna. Malahan mah cenah sabagean barudak ngora anu aya di lemur eta sok rajeun usahana teh kakarota. Matak pantes jeung wajar lamun di lemur eta imah-imahna kacida alagreng hade sigrong. Ari poe harita mah eta imah nu halade sigrong teh ku si Nini hiji-hiji didatangan. Mun kabeneran anu boga imahna aya di buruan sok rajeun ku si Nini mah ditawaran suluh. Nya kitu teh geuning ari ngaran jualan mah keur deet-deet rejeki teh, nya keur jauh mah jauh. Kitu deui ikhtiarna si Nini dina poe harita mah rejeki si Nini teh keur rada jauh. Nepi ka nya suku si Nini teh anu kacida leutikna ayeuna mah geus karasa teu kuat ngalengkah. Malahan mah cenah cangkeng si Nini jeung tongongna oge geus karasa panas. Harita keneh si Nini mah eureun heula. Ai eureunna teh pas pisan di palebah saung anu sok diparake tempat anu ngararonda. Bari jeung luat leet keneh ku kesang eta si Nini teh diuk dina golodog eta saung. Bari jeung ngareureuhkeun kacapena. Geus bakat ari si Nini mah lamun geus kacapean teh komo bari jeung meunang panyarandean mah sok rajeun manehna sare katibraan. Teu di ditu, teu di dieu, geus kitu bae kabiasaanana. Atuh cag ayeuna mah urang tunda heula eta carita si Nini anu keur sare. Urang tunda di hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum, kitu paribasana. Atuh ayeuna mah urang kocapkeun heula ieu carita teh ka warga-warga lembur orang Sukamukti. Ayeuna mah urang kocapkeun dina kirawan Citengah poe aya hiji awewe nu keur gugupai ka para pegawena anu keur talandur. Eta awewe teh umurna kisaran 47 tahunan mah aya cenah. Ari eta awewe teh anu katelahna ngaranna mah Isah. Nya ari mah Isah teh eta teh daya lian pamajikan Ki Kuwu anu aya di lembur Sukamukti teh. Ari mah Isah teh jelemana dipika hormat pisan tur dipika segan ku balarea. Ari dipika hormat lantaran mah Isah teh jelmana luhur ku pangarti, luhung ku pangabisa, oge ajri ku basa jeung tingkah lakuna. Nya ari dipika segan lantaran anjeunna boga sifat bijaksana oge sifat tegas dina melaan kabeneran. Meureun mata kitu oge jigana moal jauh jeung Ki Kuwu nu jadi salakina. Nya harita mah Isah teh ngagoroan para pegawena supaya anjog nyampeurkeun manehna anu aya di sisi sawah anu pangsisina. Sanggeus eta mah para pegawe teh anjog we daratang nyampeurkeun mah Isah. Sanggeus anjogna di sisi galengan, nya harita teh mah Isah teh langsung ngabagi-bagikeun bungkusan ka para pegawena. Da harita mah cenah geus lumrahna kitu. Lamun nu ngabardug teh sok rajeun di bahanan bungkusan. Ari bungkusan eta teh teu aya lian eusina sangu timbel jeung deungeuna. Malahan mah cenah aya deui eta teh di jero bungkusan teh kue ambekuk anu kacida hideung lesterna. Nya eta kue ambekuk teh ai bentukna mah jiga jojorog monyet ku paribasana mah. Jeung loba deui opieun-opieun anu sajabana. Tah kitu nya baraya. Mulangkeun ka tineung nya. Bener, baheula mah leres pisan kitu bapa oge mun kuli macul teh abi nuju ali teh sok kitu we tiban muru-muru nu balik ti Serang gitu nya ku kuli buburuh gitu nya. Pohara pisan baheula mah eta teh oleh-oleh teh nya. Kana mah kitu teh lah nya. Mangga urang lajengkeun deui ieu carita. Sanajan rada pilek oge tapi mudah-mudahan tiasa ngahiburnya.
Nya dina zaman baheula mah meureun geus kitu bae ilaharna. Mun sek dunungan geus ngabagi-bagikeun bungkusan nu samodel kitu, eta para pagawe teh geus surti bae. Da cenah eta teh geus nandakeun wanci dek nincak bedug atawa kisaran tengah poe. Nya ti dinya mah eta pagawe teh aya nu jual arindit kasusukan nu belah wetanan sawah si Maisah, aya oge anu baralik deui ka tengah pasawahan. Nya anu kasusukan mah manehna niat dek nguyahkeun baju anu kalotor, nya ari nu baralik deui ka sawah mah eta manehna teh rek nancepkeun deui bentelan binih pare babutan anu geus kagok dilaan talina. Nya sanggeus beres tina kewajibanana eta para pegawe teh langsung bae maranehna mah hanjat mulu kasusukan anu geus di ditu teh nyampak babaturanana anu miheulaan tadi. Nya urang singkat wae ieu carita. Harita teh pagawe geus beres nguyakeun baju kotorna. Nya langsung bae maranehna teh haranjat tina eta susukan. Bari jeung ngengkeuy ngalet dek ningakeun eta pasawahan Maisah anu kacida legana. Sasingkatna eta carita, pagawe teh baralik deui nyamperkeun Maisah. Tuluy manehna sasambat bari jeung nganuhunkeun ka Maisah. Sambari pamitan rek marulang. Didinya eta para pegawe teh aya nu ngahayu-hayukeun ka Maisah, aya oge anu pupuntenan ku sabab wantun mayunan. Tidinya mah braweh maranehna teh Maryang ningakeun eta pasawahan dek ngajogjog ka imahna sewang-sewang. Nya ayeuna mah urang caturkeun eta para pegawe teh geus Maryang ningakeun patempatan. Bedituna mah eta pegawe teh geus meuntas kana susukan. Ari eta Maisah masih we mapai-mapai galengan. Manehna talarti bari bener-benerkeun cai dina komalir. Malahan mah bedituna Maisah mah sok rajen we nutupan heula eta dobol. Da cenah apaleun sararea oge di sawah Maisah mah rea pisan keuyeub jeung belutna. Matak teu saeutik masyarakat di dinya mah kadang sakapeung mah sok aya we nu ngahaja erek niat ngurek di sawah Maisah. Ah gitu cenah baraya. Mangga aya nama urang kocapkeun bae sasingkatna ieu carita. Nya sakira wanci tengah poe eta sinini teh kahudangkeun ku reana sora jalma anu cinggar lecop ngararobrol. Bari jeung sakapeung mah eta sora teh kadengena ku sinini bari jeung seserian sagala. Ari sing horeng eta sora jalma nu kadenge ku sinini teh teu aya lian nyaeta sora rombongan kuli anu karek baralik ngabedug teh. Nya sanggeus kitu mah eta rombongan teh nyorang jalan anu pas pisan ka hareupeun saung ronda. Anu akhirna eta rombongan teh bisa patepung laung paaprok jonghok jeung sinini nu keur ngeunah diuk nyang hunyar. Bari jeung sanyana cenah baraya ari eta saung ronda teh pernahna di jalan cagak. Anu ayana pas pisan di antara jalan anu keur ka pilemburan. Ari sanggeus eta rombongan pangejeng sinini, maranehna teh rupa-rupa nembungkeun sifat someahna. Malahan mah cenah aya nu pupuntenan hungkul, aya oge anu ngahayu-hayu ka sinini teh. Beh dituna mah aya oge nu nanya eta ka sinini, paribasana kieu. Nuju naon cenah nini? Kitu eta babasaan jalma nu ngalaliwat teh. Paingan atuh cokolot baheula aya paribasa hade ku basa goreng oge ku basa. Da eta geuning buktina mah nalika eta rombongan kuli ngabedug teh babasaan seperti kitu eta paroma sinini meuni marah may anu kacida. Malahan mah meureun manehna teh ngarasa manehna asa dihargaan anu kacida poharana. Ari sanggeus eta kuli ngabedug teh ngaliwatan tempat diukna sinini, eta maranehna salengkah dua lengkah mah anjog bae ningakeun eta patempatan. Anu beh dituna mah beuki ditu teh beuki jauh bae eta rombongan teh.
anu akhirna geus teu katempo deui ku paneuteub eta panon si Nini. Kusabab bari eta rombongan teh cenah barelokna ka belah kidul anu hieum ku tatangkalan kalian rabeureum anu kacida reana. Nya sanggeus kitu mah eta rombongan teh geus teu katempo deui ku pangjajah panon si Nini. Tidinya henteu lila oge di satukangeun si Nini teh aya Maisah anu karek balik ti sawah. Kitu geuning nya baraya. Nyambung ka dinya hanca anu kasimpen kamari teh. Ari papakeanana Maisah anu karek balik ti sawah teh masih sakumaha umumna. Manehna masih keneh make dudukui cetok bari jeung ngaganong boboko ku samping kebat anu disolendangkeun. Dicaritakeun oge eta leungeunna Maisah teh cenah rubrab ribrib ku babawaan. Ari leungeun Maisah anu kenca manehna mawarantang hejo anu loreng polet bodas. Jeung sumawona cenah ari leungeun katuhu mah manehna ngajingjing teko anu digantelan ku cangkir anu ceulian. Nya harita mah Maisah teh milu diuk oge dina eta golodog teh. Manehna niat ngareureuhkeun kacape lantaran tos lempang jauh ti area pesawahan anu karek di tanduran tea. Dina sakira wanci nu sarua eta Maisah teh neuteup ka si Nini. Bari dibarengan ku seuri anu imut katut budi anu marah may. Satuluyna eta Maisah teh nunda rantang jeung teko anu dibawana sambari muka carita. Kumaha damang Nini? Hapunten ieu abi bade ngiring calik. Kitu medarna carita eta Maisah teh. Nya tidinya mah si Nini teh henteu lila oge jol ngahiap bae kana obrolan Maisah teh. Alhamdulillah ucu Nini mah damang. Mangga bade calik mah wilujeng. Kitu pokna eta waleran si Nini teh. Kocapkeun sasingkatna ieu carita nu akhirna mah si Nini jeung Maisah teh diuk ngarendeng. Malahan mah beuki ditu teh manehna cinggal ecok ngalalobrol. Ngarobrolna teh aya deui we ngaler ngidul. Malahan mah nepi ka pancakaki sagala. Nya nu akhirna mah Maisah teh jadi apal yen si Nini teh anu katelahna Nini Antek. Oh, Nini Antek nya ieu mah baraya sanes Nini Anteh tapi Nini Antek. Kitu deui jeung eta si Nini manehna jadi apal ka ngaran eta awewe nu keur ngobrol jeung manehna. Anu katelahna teh Maisah kitu. Misi urang mah kenalan Maisah jeung si Nini teh meureunnya. Bagea ya ceritanya. Ari sanggeus lila eta Maisah jeung si Nini teh cinggal luntreng ngarobrolna. Eta Maisah teh jol weh ngeusian cai anu diasungkeun ka si Nini. Sambari manehna teh nyarita. Aduh Nini, hapunten ieu abdi hilap. Manawi ieu cai bade dieu eut. Kitu cenah cek Maisah teh bari jeung song weh manehna teh nyodorkeun cangkir anu aya ceulian. Nya henteu lila oge eta si cangkir nu aya ceulian teh ku si Nini dicokot ku leungeun katuhu, malahan mah disampai ku leungeun anu kenca. Bari si Nini teh ngedalkeun ucapanana. Atuh nuhun nucu sakieu ge bagea keung Nini mah. Kitu nganuhunkeunana si Nini teh. Nya saenggeus kitu mah eta cai teh diinum bae ku si Nini. Saterusna ari Maisah nuluykeun caritaanana. Ngan hanjakal Nini, ari rencana mah teh teu aya da tadi kaseepkeun ku nu daramel. Ngan upami Nini bade tuang mah, mangga atuh urang linggih wae ka rorompok abdi da teu tebih ti dieu ge.
Malahan mah tuh kapilari bumina ge tuh nu caket tangkal kalapa. Kitu eta cek Maisah teh sambari manehna nunjukeun inung leungeunna ka imah manehna. Ari pernahna eta imah Maisah aya di belah wetaneun eta saung ronda. Anu pas pisan katempona teh aya di handapeun tangkal kalapa, anu digigirna aya tangkal cerme jeung jeruk bali. Da jeung nyana cenah ari eta imah Maisah teh katempo pisan ti saung ronda. Sok sanajan katempona ti kaanggangan. Moal lucu hatur nuhun. Nini mah bade teras wangsul we bili ka bujang sonten. Da ieu geuning sulu teh acan pajeng. Kitu eta nembalna si Nini teh. Oh, Nini teh calon suluh. Ari manawi teh eta suluh teh bade dicanak ka bumi. Atuh dupi kitu mah tos we peser ku abi. Kaleresan abi teh nuju priogi pisan kana suluh teh. Kinten-kinten bade diical sabaraha ku Nini teh. Nya ucu ari Nini mah tatanggahargakeun. Anu penting mah aya we kanggo beas. Kitu eta nembalna si Nini teh. Nya atuh dupi kitu mah hayu atuh urang canak artosna ka bumi. Da kaleresan abi teh nyanak artos. Bari sakantanan ku Nini pangjajabkeun. Nya mangga atuh cu hatur nuhun Gusti Nu Agung. Kitu cenah eta si Nini teh. Ari si Nini kacida pisan poe harita mah bungahna. Da eta meresuluhna payu. Nu akhirna eta si Nini teh ngamanggakeun pangajak Maisah. Nya harita keneh eta si Nini teh nangtung tuluy ngagandong suluhna. Nu akhirna eta dua awewe teh mariang ningakeun saung ronda. Erek ngajogjog ka imahna pamajikan pakuwu. Nyatana Maisah teh. Nya sajeroning di perjalanan eta si Nini jeung Maisah teh cinggal lutreng bae ngaraobrol. Bari sakapeung mah sok dihias ku seserian sagala. Tuluy sateu acan nepi ka imahna eta Maisah teh ngeureunkeun heula lengkahna. Sambari manehna nyarita. Keheulanya Nini antosan heula di dieu. Abi bade kapalihlaneun heula. Bade ieu nguyahkeun heula sinjang. Kitu kocapna Maisah bari jeung nunjukeun inung leungeunna ka eta palebah sisi wahangan. Da jeung kabeneran cenah baraya ari eta tempat nu rek nyorang ka imah Maisah teh samemehna aya wahangan leutik. Ari eta wahangan leutik teh biasa sok dipake pamanian barudak. Malahan mah behilirna cenah sok rajeun oge dipake ngamandian domba jeung muning ku eta para warga. Ngaso heula baraya ngaso. Sanggeus beres nguyahkeun sampingna, eta Maisah teh langsung bae manehna ngajogjog nyampurkeun deui si Nini ka belah tonggo. Anu kabeneran si Nini teh keur ngadaguan eta Maisah di pas galengan sawah sisi sasak anu sok dipake pameuntasan ku para warga. Sanggeus kitu eta awewe nu duaan teh nuluykeun lengkahna. Sasingkatna carita beuki ditu teh maranehna geus nyebrang deui kana eta sasak awi nu dijieun ku para warga teh pikeun ngahubungkeun jalan anu kahalangan ku eta wahangan. Saterusna urang kocapkeun wae sasingkatna ieu carita, ayeuna mah si Nini teh geus nepi deui ka buruan imah Maisah. Tuluy eta si Nini sanggeus aya di buruan imah Maisah, tuluy si Nini teh ngaleos ka belah tukang nuturkeun pangajak Maisah teh.
Nya sanggeus saya di tukangan imah nama eta Maisah medar deui caritaanana. Alhamdulillah gening ini urang teh ye geus tepi deui. Wioslah eta suluh mah ecageun bae di dinya ke ku abi diakutan ka dapurna mah. Ayeuna mengen ka dieu yeuh urang reureuh heula di dieu kitu medaran carita eta Maisah anu dicalukeun ka si Nini. Sambari rengsena eta obrolan kitu, Maisah teh jolgek bae diuk dina talupuh tepas anu dipernahkeun aya digigireun leuit nu biasa sok dipake panundaan pare ku Kikuwu teh. Nya kitu oge si Nini saenggeus manehna nurunkeun eta suluh anu tempatna dipernahkeun ku Maisah tadi, eta si Nini ge jol anjog bae leumpang muruka eta tepas anu dipake diuk Maisah. Urang kocapkeun dina wanci harita eta panon poe teh moreret ka cida panasna. Padahal mah harita teh geus dek nincak waktu ka asar. Ari eta si Maisah jeung si Nini teh malah cinggaluntreng we bae di eta tepas deket leuit teh. Sambari nyang hareupan opieun anu saaya-aya. Ari di antara opieun nu disanghareupan ku si Nini teh teu aya lian cenah nyaeta kulub tales oge kulub ganyol. Malahan macenah beki dieu teh ditamahan deui eta opieun teh ku si Maisah. Nyaeta ku goreng opak kicimpring jeung goreng ranginangna. Anu digorengna harita ku Maisah teh dadakan. Nya ari waktu teu karasa moreretna. Kusabab eta awewe duaan teh kaalihkeun ku betahna ngalalobrol. Komo cenah ari Maisah mah yeuh atoheun pisan kaanjangan ku si Nini teh. Kusabab manehna aya nu maturan. Da jeung nyana cenah da harita mah di imah Maisah teh eueuh sasaha. Lantaran Kikuwu nu jadi salakina eukeur nyanyabaan jauh ka kota. Manehna eta Kikuwu teh nyumponan tugas di kalurahan. Malahan macenah geus 2 poe di kotana teh. Urang singkat bae ieu carita. Dina waktu harita mah eta si Nini teh kageingkeun ku sora manuk anu mapag burit. Ari geus hasil kana usahana mah eta si Nini teh dek pamitan bae ka Maisah. Lantaran cenah sieun kaburitan di jalana. Sanggeus apal kana paniatan si Nini eta Maisah teh pokna nyarita harita keneh. Atuh Nini tong sok teung-teuingeun jadi kolot teh. Apaan itu sangoge can asak. Kitu pokna carita Maisah teh. Da jeung nyana cenah baraya sawaktu Maisah ngobrol jeung si Nini di tepas teh dina waktu nu sarua eta Maisah teh sambari ngahanetkeun sangu poe dina seeng. Lantaran cenah manehna hayang ngabageakeun ka si Nini. Nyai, hatur nuhun tong ngaterepot yeuh. Dan Nini mah moal tuang, tadi oge enjing-enjing teh tuang heula memeh ka dieu teh. Katamah deui pan bieu oge tos dieusian ku panyuguh Nyai. Nuhun Nyai, bagea nuhun. Kitu pokna pangwaler eta si Nini teh. Nu akhirna mah eta si Nini teh keukeuh pateukeuh erek wangsul bae. Ari nempo kitu mah Maisah ge geus teu bisa kukumaha. Nya atuh teu sawios ai Nini dek wangsul bae mah. Tapi tadina we karunya komo ieu geus burit. Ari keukeuh pateukeuh mah Nini dek mulang, antosan heula atuh sakedapnya. Kitu pokna eta Maisah sambari manehna asup ka jero imahna. Malahan mah cenah kacaritakeun eta Maisah teh lila pisan di jero imahna. Nepi ka henteu mah si Nini oge ngarasa kesel ngadagoan eta Maisah. Nya atuh ayeuna mah urang singkat bae ieu justrungna carita. Harita teh Maisah geus kaluar deui ti jero imahna. Dibarengan ku mawa gembolan sambari nyamperkeun deui ka si Nini. Pokna eta Maisah teh nyarita ka si Nini. Nini, leres bade wangsul bae ieu teh. Menika teung-teuingeun nya Nini mah. Kitu pokna ucapan Maisah teh. Nya harita mah si Nini oge ngawaler kalawan Daryana. Nyai, sanes kitu yeuh, sanes kirang sono Nini teh. Malahan mah atoh aya nu ngangkeun teh. Tapi da kumaha geuning Nini mah
antara biasa ikutu kulem di bumi batur mah. Kitu eta waleranana si Nini ka Maisah teh. Nya atuh Nini teu sawios dupi kitu mah, tapi ieu punten nya. Sanes bade ngahinakeun ieu teh kanu jadi kolot. Kitu eta ucapanana Maisah sambari manehna mikeun gembolan ka si Nini. Ah, Nyai, naon ieu teh? Menika ngarerepot sagala. Ah, henteu Nini, ieu mah etang-etang oleh-oleh we ti simkuring. Kitu eta teh waleranana Maisah. Urang kocapkeun dina wanci harita, ayeuna mah si Nini teh tos salengkah dua lengkah mah ningakeun eta pakarangan Imah Maisah. Sambari manehna teh dijajab ku panon Maisah anu husu nalingakeun lengkahna si Nini ti panto pager awi nu aya di buruanana. Malahan mah cenah eta kembang-kembang oge nu aya di pakarangan Imah Maisah teh sajigana ngadadah-dadahan bae ka si Nini teh. Milu ngajajabkeun kana lengkahna si Nini nu dek mulang teh. Ari sanggeus jauh mah katempona si Nini ku Maisah teh, nya harita oge si Maisah teh nutupan eta panto pager awi buruan imahna. Nu saterusna manehna hanjat kana golodog tepas teh sambari mukakeun panto imahna. Nya eta Maisah teh asup bae ka jero padumukanana. Nu akhirna eta wanci teh jadi sepi kadengena. Matak sedih, matak waas, keur anu nempo mah. Katamah-tamah deui dipapag ku sora reangna tongeret anu silih patembalan. Erek mapag datangna layung nu dek ngahias wanci burit poe harita. Mangga ayeuna mah urang ngaso heula, ngaso-ngaso. Mangga atuh ayeuna mah urang caturkeun bae kumaha ieu lalakonna si Nini nu keur aya di satengahing parjalanan. Harita teh si Nini ngarasa bungah nu kacida poharana. Lantaran cenah manehna teh ngarasa sugema da suluh anu didagangkeunana geus payu. Di waktu eta oge langit teh katempona biru teu aya aling-aling. Malahan mah panon poe oge nyumirat cahayana. Pika betaheun keur nu nempo mah. Ari eta panon poe teh jiga seolah-olah milu ngabageakeun ka si Nini nu keur ngarasa bungah anu pohara teh. Ari dina kaayaan wanci harita, eta langit anu biru teh aya aling-aling teh jol robah paromana. Malahan mah jiga pikasieun ongkoh. Anu beuki dieu eta beuki poek bae langit teh, samalahan mah kadenge oge di luhureun si Nini teh eta guludug kadengena handaruan. Ditambah samberan kilat anu nyamberan awang-awang di luhureun si Nini. Anu malahan mah harita oge si kilat teh nyamber kana tangkal kalapa nu aya di gigireun eta patempatan. Nepi ka palapahna ge murag kana sawah ninggang pare anu anyar ditancepkeun. Harita mah angin oge menicing gelebug ditambah deui ku sora seahna cai ti walungan. Dina wanci harita mah eta kaayaan teh pika keungeun jeung pika geueumeuan. Nempo kaayaan seperti kitu mah eta si Nini teh menika ngadaregdeg awakna bari jeung gegerentesan dina jero hatena.
Atuh Gusti, aya naon ieu teh? Meuni keung-keung teuing Gusti nu agung. Kitu eta gerentesna hate si Nini dina waktu harita. Ari eta si Nini nempo kaayaan seperti kitu teh manehna gura giru ngagancangan dua lengkah sukuna. Malahan mah eta si Nini teh sok rajeun oge ti kojot sukuna. Lantaran jukut rayang nu sok ngagokan di jajalaneun teh kacida pisan reana. Da malum cenah baraya ari eta jajalaneun di sorang ku si Nini teh teu aya lian jalan panakulan. Malahan mah kur saeutik jelema anu osok nyorang ka eta jajalaneun teh. Iwal meureunan jelema anu sok narempos sawahna atawa nu ngadon kuli ka belah dinya. Satuluina ieu carita eta si Nini teh lempangna beuki ditu teh beuki jauh bae cenah. Nu akhirna manehna nempo hiji saung anu pernahna dilebakeun eta jajalaneun. Sok sanajan katempona ku si Nini teh rada jauh, tapi grentes hatena mah manehna keukeuh kudu ka dinya. Sing horeng eta saung teh pernahna di tengah-tengah sawah anu pas pisan aya di sisi walungan. Nya manehna ge lalaunan turun tina eta jajalaneun dek muru ka eta saung. Mangga ayeuna mah urang singkat bae ieu carita. Nu akhirna eta si Nini teh geus nepi deui ka saungna. Bari kaayaan manehna teh boga rasa kaur teu puguh, ditamah ku napas oge nu ngahegak, bari disimutan ku kesang badag kesang lemut karasana. Nya dina wanci nu sarua eta hujan teh geus nepi bae ka pakalangan saung anu dijogjog ku si Nini teh. Malahan macenah eta hujan nu cing saleor katempona ku si Nini teh geus ngabaseuhan bumi alam papijakan. Ari nu kabeneranana eta saung kunu bogana teh dibunian ku bilik. Sok sanajan ukuranna mah henteu gede oge, tapi sahenteuna eta saung teh mere pikabetaheun keur anu nyiuhan di dinya mah. Malahan mah eta si Nini oge kacida pisan bagjana. Lantaran eta saung teh pantona teu dikunci kunu bogana teh. Ngan tiban dicantelkeun we unggul bari dipaseuk ku rokrak awi nu babari pisan dicabutna. Saterusna ieu carita eta si Nini teh awahing ku sieun jol we manehna teh asup ka jero eta saung. Ari di jero eta saung teh kosong we molongpong. Malahan mah aya oge baju butut paragi digawe nu digantungkeun dina eta tihang. Jigana eta saung teh paragi neundeun pare nalika panen atawa paragi teteundeunnan liana. Malahan mah eta di luar saung teh aya gagaruan sagala cenah. Da meureun kunu bogana tara dibawa ka imah. Lantaran eta saung teh pernahna jauh pisan jeung pemukiman warga Pilemburan. Mangga ayeuna mah urang kocapkeun bae di luareun saung. Anu beuki dieu teh beuki keeuman karasana ku si Nini. Malahan mah angin oge jiga-jiga beuki motah bae karasana. Geus sidik ari sora hujan jeung guludug mah geus teu kudu dikocapkeun deui. Malahan mah eta kilat oge masih keneh cing burisat nyamran awang-awang. Ari si Nini mah harita teh nyempod we di eta jero saung sambari babacaan anu sabisa-bisa. Ari harita teh dek nincak kana wanci sareupna. Ari disagigireun baju nu ngagantung teh katempo ku si Nini aya damar. Tidinya lalaunan si Nini oge nangtung muru ka eta damar teh. Saenggeus eta damarna dicokot nya leungeun si Nini teh rumpa-rampa kana eta pamidangan. Sugan we cenah aya kayu api kitu gerentesna hate si Nini. Saenggeus rada lila eta si Nini teh kukeliangan neangan kayu api. Nya harita teh si Nini karek kapikir meureun kumanehna. Biasana ari tukang kuli mah sok nyimpen kayu api teh dina saku bajuna. Nu akhirna eta si Nini muru kana baju paragi gawe nu ngagantung dina tihang belah wetan teh. Bener we sangkaan si Nini henteu nyalahan, enggeus kudu kituna we meureun. Nu akhirna eta damar teh bisa diseungeut oge ku si Nini. Nepi ka eta tengah saung teh brai weh kacida caangna.
Mangga ayeuna mah urang kocapkeun ieu carita di luareun eta saung. Nu waktu harita mah eta di luareun saung teh geus henteu geuman teuing. Malahan macenah hujan oge geus dek nincak kana raat. Nya ayeuna mah si Nini teh hatena ngarasa regreg jeung pipikiran oge geus tenang, teu sieun jeung teu melang kos tadi deui. Nu kadenge ayeuna mah ukur ngaguruna sora walungan ditambah kureana sora jangkrik jeung cari cangkas. Malahan mah beh dituna sok kadenge oge ku si Nini teh sora bangkong nu silih patembalan di eta sawah. Dina kaayaan seperti kitu, eta si Nini teh jol inget kana gembolan pamere Maisah. Manehna aya rasa penasaran, langsung weh ngabuka eta gembolan teh. Sanggeus eta gembolan dibuka ku si Nini, manehna nempo dua samping kebat nu ditumpangkeun di nu pangluhurna. Ari eta samping kebat teh kacida pisan alusna. Henteu mah eta ku si Nini samping kebat teh disusuhun. Da meureun atoh pisan dibere samping kebat anu kacida alusna ku Maisah. Nya ari dina sahanapeun samping kebat mah aya deui gembolan leutik anu dibungkusna ku daun tisu. Sing horeng eta gembolan leutik teh eusina timbel sangu jeung deungeuna. Malahan macenah dina eta isi gembolan teh aya beas beureum sagala ditambah ku rupa-rupa opieun anu sajabana. Harita mah si Nini teh ngarasa regreg jeung bungah anu kacida poharana kitu nya.